Hi, nah itu can aya nu nganyang yo ka Abah yo. Cane meureun bah, da ti kamari pan hujan wae. Hayang teh datang nu jaromlo teh ka dieu. Sampurasun. Kempes. Ah, geuning aya Pak Haji. Yang. Nah, tamana wae ti kamari nganduan wae teh. Ah, tiluan ti kamari mah. Ti kamari mah. Oh. Tarokona atuh cek lain nu kitu atuh. Oh, cing anak henteu ka dieu. Alhamdulillah aya pamere tadi teh. Heuh. Aya na teh ieu coba heula eta mah. Oh, nu kieu. Sing panjang huntu nya. Huntu mah teh kamari ge panjang nya teh. Ah, maksud teh sing panjang umur gitu. hayang teh panjang jodoh, hayang teh lain hayang panjang huntu. Oh, kopina nya anak teu. Nyeta kopi mah tinggalin tadi teh. Nya bejana teh Pak Haji teh geus panen. Panen ke heula. Kopi bisi dek nawaran kopi ka Abah nya kade kopi Abah mah gustara kana kopi teh ngan ari kana gudai mah osok. Sugan teh nyampak we di dia aya kopi, aya gudai gitu. Sampurasun Pak Haji. Sampai. Ya, ini hari ka ditu. Yang aya tamu. Hari ka ditu. Di mana teh teh? Ah, biasa we. Menang mahal sab Haji ya. Menang kok jika nama rokok ngaranna. Oh. Cing, ieu teh. Oh, asa nah gitu. Oh, sore-sore tara-tara bisa sari gitu. Ah, hayang we silaturahmi Pak Haji ka dieu ya. Mumpung halodo cing teh di dia mah nuju panen ning ya. Ah, jangan diburukeun tadi ketika lini dipanen atos panen mah tadi. Mun. Manawi bilih kaganggu ya, tapi aya peryogi. Itu ieu mah da. Laras Sawaradul we tiluan data tadi. Ngarareuhkeun capek pantos dibuat tadi. Tadinya naon? Nuhun abdi teh hoyong pangubarankeun awak Pak Haji. Ah, ngubaran awak teh ngaruhna sok kumaha? Sanes kieu da abdi teh kumaha. Jomblo wae geuningan. Oh, sudah teh teu ngaruhna. Lamun teu ngaruhna mandian ku masako ya. Arah enaknya. Oh, hayang ngubaran jomblo. Nuhun tos lami ieu ngaduda wae duh. Oh, kurang Hoyong we pangubarankeun kitu ku Pak Haji. Oh, cing. Nah, Kurang tamu coba ketemu warokoknya. Oh, Nah, Aduh kalau resan rokok teh. biasa nama tamu warokoknya gitu. Oh, Atau air rokokna aya ya atuh. Kopi-kopina rusuh atuh. Pak Haji aduh rusuh namanya teh. sok kan dia mengker ka dieu. Ah. Urang. Oh, ya. Oh, ku Abah rek dijian ya. Engke lamun aya karasana hanut biasa nama engke jawabnya. Aduh, hayang sore Abah mah yo. Budak di mana? Oh, kakare kau nyari nyampian zaman hidung kieu yo. Panggil oli ya teh. Oh, ya, bismillahirrahmanirrahim. Toktar tali onteng, teh kotok dina gantar di rungku adi beteng. Aya karasa jang. Can. Waduh, nah ayo jadi andai yo salah jurus. Ada jurus nanya? Toktar tali onteng, teh kotok dina gantar di rungku budak hirung. Aya karasa. Can keneh. Sakali deui rasakeun. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toktar tali yung tali enteng tai kotok dina gantar di riungku adi beteng. Riung ka budak hideung. Karasa jang. Nah, can keneh wae. Balik sial. Sok. Abang, jampe kemana? Aduh. Sok. Yuk. Bisi kamatihan anak pindah ke mana? Oi. Di kaki ya si Papa Haji. Jadi goreng ya munah. Nya kumaha nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulat teng cikat duhu, dulat tanggai di bekengca. Di kukudung kuwung di gigi sikat tumiru. Yang harap kepengen poek yang hilang ke medan perang.
surat meneng dak suka perpindo parma nu ngaluarkeun engkol buruk